kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti itu bakal gitu-gitu kene nemadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini lain cek aing cek Habibie kamari Habibie datang ka dia nah ieu keur carita keberadaan negara kemudian panas sakallah ayo sia dek jeung aing udag-udagan sia ayo sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah Jawa Barat geus dipersiapkan di Palembang di Medan di berbagai daerah pokoknya dek ditingkatkan pertanian sebab naon perekonomian bakal macet kunyana geus ka itu ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaikeun ku Amerika hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika asal Cina naik perang lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15 lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000 je dari kumaha eta mah perang nyana ayo cek Amerika je pas gitulah perang beda deui jeung perang di Irak lain deui di Irak mah ai di Irak mah Saddam Hussein teh je deuleu sejarah cek Saddam Hussein menyaing teu mampu sih kok transaksi make kitu hilang dolar bae ku ini ditaikeun Islam teh dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak meuli minyak kudu make dinar meuli minyak kudu make dirham uang Iran kitu kene sepakat boh bingung kalah Amerika sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana bakal terulang kembali wali sanga zaman kitu Raden Patah dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi urang mah teh nyaho minyak dengan sakitu perang perekonomian nah dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak dihajar ku dua anjing iris moal kuat dihajar jeung Prancis moal kuat nyeulat multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak merudah sadunya kamari mah tanpa aya nu nitah spontan tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu kuari di Indonesia geus tambah geus carita Irak tamang geus beres tamang geus beres geusan tamang geus geusan heulana kuari urang mah carita Jokowi Bismillahirrahmanirrahim. Yes, ya mah urang ngajina santai bae. Asal nganyahokeun hungkul. Jang diri urang supaya urang leuwih hati-hati. Supaya orang jaga di akhirat ulah nembleh segala rupa bersihan diri orang tina dosa-dosa zahir maupun dosa-dosa batin terutama ieu tentang kabair mengenai diat jinayat balas pati ulah hirup urang datang ka urang mabok kabair zina diancam keras maling ngabunuh eta mah ancamanna keras sehingga eta mah di dunia kene dikenakeun sanksi ku Gusti Allah melalui keputusan negara nu di nagarana eta adalah make aturan-aturan Al-Qur'an baik berbentuk amir, sultan ataupun khalifah atau model diurang presiden yang mayoritas nama Islam mabok lain letik-letik dosa sebab eta sangsina kudu dirangket 80 rangketan
pan ku hari mabok teh geus dijadikeun tren. Anak muda lamun teu mabok wah ortodok. Namun hayang jadi anak muda nu mudirun mabok. Pemandangan-pemandangan di filmna atuh kos kitu turun orang-orang barat ka urang kieu kita dutu kan ku urang geus teu make Al-Qur'anul Karim. Tina mabok malumpat namun henteu maling kana zina sebab akal geus leungit zina. Mun muson atuh datang ka paeh, lamun goer muson atuh dirangket 100 jilid dan pan lain letik-letik hukuman berarti maling lamun geus datang ka nisab maling 4 gram emas potong sakit. Kumaha teh cenah lamun di DPR eta mah mendingan ge digantung habek temen. Wah, pemerintah eueuh nu teu korupsi. Lillahi ta'ala eueuh nu teu korupsi. Beneran ieu mah. Hese moal dibaturan lamun nu teu korupsi. Aduh, mangga ingat tuh ayeuna mah urang hararaya memehna geus nyogok hayang jadi pemerintah. Masyaallah karim. Imam Hanafi mah baheula dititah jadi hakim dipaksa ku Raja Mansur. Imam Hanafi gideg. Jawaban Imam Hanafi hampura lamun kula jadi jelema bener teu pantes nu bener jadi hakim sebab eta mah pagawean nu kurang bener. Mun kula teu bener atuh engke ngahukumanana leuwih teu bagus, sangat teu bener kula mun teu bener jadi hakim teu layak. Kula membung. Tangkep nyana di penjara, titah jadi mufti, titah jadi qadhi, titah jadi hakim, embung ditangkep penjara. Keluar deui dipaksa titah jadi hakim tetep gideg embung. Asupkeun deui ka penjara. Keluarkeun deui titah deui embung deui. Akhirna diracun. Imam Hanafi diracun. Boh sakitu gede da. Begitu diracun manehanana minum lain deui rarasaan awak. Oh berarti aing diracun. Seuri nya. Seuri diracun seuri. Coba dibojong. Seuri teh maksudna gua bebejanya ka murid-muridna jeung ka rekan-rekanna. Kaula mati syahid cek kana teh. Sesuai jeung doa kaula. Kula bakal nyusud ke para syuhada-syuhada. Bener teu kaula. Genep hari maut. Maut diracun syahid berarti. Ya Allah, ya Rabbi. Jelema gede, embungeun jadi hakim. Kuari mah hayang jadi ketua MUI nyogok. Hayang jadi Kapolres nyogok. Hayang jadi wali kota geus lain nyogok de gok bok janu kasogokna ge kiai. Nyogok eta mere teh nyogok. Kiai dibere seserian. Ai kiai bego. Dibere ku calon wali kota seserian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah. Oh. Karim atuh komo RT. Kiai ra ge seserian. Menta deui kiaina bego. Kurang gede. Mantak mana tuturkeun deuleu Imam Syafi'i, tingali Imam Maliki, tingali Imam Hanafi. Ahli-ahli Allah nu dituturkeun datang ka yaumul kiamah ku urang mazahibul arba'ah anti dunia, anti duit pemerintah.
coba teangan di Kabupaten Tangerang numbungin duit pemerintah bawa ke Cilongok dek dijadikan jimat ku aing. Ulah gitu cenah kiai di Tangerang malah hese di Serang atuh. Serang hese pandai gelang coba teangan. Nu anti duit pemerintah. Nuturkeun Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Imam Syafi'i atuh dipaksa mung sarua mung duitna jadi mufti. Imam Syafi'i anti karena duit. Tegar nu mantep. Imam Maliki sarua bae. Datang ke duitna diangsongan, ditenden di juru dibagikeun. Imam Hanafi boga anak kemudian anakna ngadahar apel pamere ti raja. Kadeuleu ku Imam Hanafi dicekek anakna. Tonjok sungutna calang kaluarkeun sia. Anak aing haram kudu ngadahar kos kieu. Moal jadi jelema sia. Cekek keluar kabeh ngarak di ieu mah sia aya di urang nu kos kitu ceng ye ti bupati ye mam bil barakah bebeskeun habek ieu keur carita urang dituturkeun Imam Syafi'i. Urang kan lamun geus teu bisa Imam Syafi'i modal tawaf urang taklid ka Imam Hanafi bacakeun nu kos kituna fikihna mah babari cek Syafi'i kieu cek Maliki kieu cek Hanafi kieu lah tamah ilmu pacekcok mana nu ngeunah ikhtilafu ummatir rahmatun silakan ta eta nama henteu dipacekcokeun ta ma'rifatullah nama Imam Syafi'i Maliki Hanafi eueuh nu dipacekcok tah tuturkeun eta bisa-bisa setengah atuh ulah nyeunan proposal bae. Oh ieu mah keur salat Allahu akbar geus katari wancannya ghairil maghdubi ghairil ghair mudah-mudahan we kata ieu hayang meuli Avanza ieu teh waladhdallin kiai tolol. Tuturkeun mana umat kuari Masya Allah ilmu masa gudang warokna mana ieu keur carita dongeng nu kurang ditaluturkeun ieu pahamna urang teu bisa make Syafi'i tawaf Hanafi lah ayo ditaluturkeun ku urang sok dihulah dihelah sok satuntung aya mah mazhab ayo asal bisa bae di kumaha tah kumaha tapi maripatna teu ditempo ku urang warokna teu ditempo Masya Allah urang lamun nyaritakeun para wali dinyekel duit ti pamarentah ngurucut jadi getih ngurucut jadi nanah paneta weureunna geus jelas zaman baheula komo zaman SBE geus lain getih jeung nanah deui meureunna nu tah maka kedohna tah geus ku urang kitu urang seserian deui nginum racun seserian mentak tidak khusyuk ke sholat hese jasa Masya Allah nah iya orang ningali sejarah-sejarah lalampahan ahli-ahli Allah minimal atuh orang muringkak bulu heulanan kadanan orang ku apik secara kos gitu muringkak bulu we atuh teu muringkak bulu nu luhur nu handap sugan muringkak we di nu dihandap lain muringkak deui nu dihandap mah entud-entudan mah rese jas keur carita urang ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala tadi kiai-kiai anu maot teh kiai-kiai anu boga silsilah dicokot ku Gusti Allah sepuh ya terus gantina dimeranggen bae kuari geus gantina aya mah ayangan barang ditempo ka ditu atuh kos kitu kaayaana zaman kan DPR pusat panu neruskeun ayeuna teh di deuleuna geus saliwat ge atuh biasa-biasa bae Jawa Tengah Semarang aya ge biasa bae di Jawa Timur biasa bae tinggal aya hiji deui Habib Lutfi ge geus batur cakna
Geus batur cakyana kamari ieu mah boga batur teh 5. Hiji Gus Dur, kadua Ki Fawaid, katilu Badim Kendal, nomor kaopatna sekumpul Kalimantan. 5 jeung nyana sekumpul maot rame ribuan ku ari Nuzarahna dibangun miliaran kaumna. Setidaknya kalau di Kalimantan mun nyana ngaji kabeh TV Farum saluranana kabeh saprovinsi Kalimantan ngaji kabeh. Nyana mah teu hayangan dikondisikeun we kos kitu. Kemudian atuh Ki Fawaid maot, kemudian Gus Dur geus maot, aya Mbah Ndim hiji deui. Ge atuh biasa artina masih nyambungan kulantaran nyana aya kegiatan kadang di NU kadang nyambung menyambung. Teu cara nu kamari nyambung kene. Tinggal hiji deui. Mentak hesek sedengkeun bebah-beblot pina geus kolot deuk ka saha. Kos kitu mah pan teu bisa dikondisikeun kumaha. Kumaha ilham ketua thariqah mah. Hese teu bisa dipilih demokrasi teu bisa. Tah ieu nyana geus bingungeun ku ari nempo sa Indonesia nyana nyahoan sa Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan, Aceh, Padang terus. Enangan sakadar cerik ngurucut cai mata teu kumaha dina harti ieu geus kabawa kabeh ku ombak erosi. Eueuh kiai anu teu boga HP, eueuh kiai anu teu boga TV. Aya cenah di Cisoka teu bogaan TV, bener tapi nyana sok milu ka tetangga. Atuh mah keneh-keneh ge mending boga atuh ngariweuhkeun batur tah. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Aya anu cicing bae teu ka mana. Emang cicing ge teu kapake nya. Nu mantak RT tilok datang sapiranyana atulah. Ya cicing teu kapake. Mun kapake mah ancul-anculan sarua jeung batur. Oh ya Allah. Mantak iza tajal jalal alim tajal jalal alam, di mana ancul-anculan kiai alam bakal leuwih riweuh ancul-anculan. Tergantung alimna kiaina teu tararis. Urang silaturahmi ka kiai kadenya amanat ya. Di dalam urang dukung nomor sekian. Si ade salah. Atuh murid mah daek bae orang nyana mah geus diwawalan pan eta teu sejuk sakedeung deui partai beres pilkada moal kobol deui partai kiai geus baroga pilihan kabeh nu PKB P3 Golkar ieu kiai blon ye mangsa ke Demokrat lain hayu ngararaji bae lempeng-lempeng ke ulah loba pas ini akibatna pas ini. Ayo kiai anu kamari puasa narbo kebelah dia nu puasa salasa kebelah dia ulang hiji naona ngebloon awak lain hayu dulur lah atuh nu geus manggeus bae urang ngahiji bae besi ka bawa pae geus urang benerna mah cek Allah kabeh pada boga keyakinan jeung boga aturan tiiskan ka masyarakat. Waalaikumsalam. Siap puasa salasanya di dia diukna di dia ulah mungkin dah bagus beres silaturahim mal ka dijadi-jadi lah sekian cerai bodoh teka dia gitu masalah giliran berda kebal di suratan dulu jadi bos sini dong jangan saya makan puasanya Selasa nggak apa-apa bos mah kecuali yang bukan bos kiai oplo teman bos tiiskeun diri engke ka bawa tiis umat. Meureun nu mantak teu nurut ka nyana ge urangna meureunana encan layak diturutan. Geus jauh ku berarti Quran, hadis. Geus ulah aya hawa nafsu. Sia teu nuturkeun pamarentah awas ya. Jeung masyarakat ge meureunana naik tuturkeun mah nya ge nuturkeun. Teu kudu hese-hese. Geus sabodo sia tuh geus ku aing deui bejaan teu mah sabodonya aing teu tanggung jawab. Geus masing-masing bae geus beres. Ieu mah teu geus anu kamari salasa ulang ngaji ka aing. Tungtungna mah nu ngaji we di nyana.
tetararis Masya Allah kurang tak hawa nafsu kadangan ku ngomong ke bola nuturkeun aing nuturkeun batur bala aing mah sapira aing ilmu geletik sabodo tah keur akur bae jeung aing ngatong deuk keur henteu naon teu ngeunaheun pan ieu mah sia teh nuturkeun aing pan kiai sagedeung aing jadi abuya sia si teh nyebut abuya ka aing kiai pan aing anu nanya ke mana Mang Haji bae go sia kiai atuh teu ngomong kiai sia ka aing teu kadeuleu udeng-udeng aing sorban aing teu kadeuleu kiai ka mana tarada deres aing sebut kiai gitu mah aing ditanya tararis isuk mah mama atuh kiai mama nukan ka mana hartina ieu batin urang kula mah ngomong kos kitu ge kok kitu urang lempengkeun hayu lalaunan insyaallah. Iya ngaji orangnya di negara orang jelas-jelasan geus teu kapake teu dikondisikeun lantaran negara urang hukumna hukum Walanda demokrasi HAM hak asasi manusia buatan manusia tahun nu kamari mah kitu tahun nu kieu kamari mah kieu hukum teh teu paten tapi hukum Allah mah paten nu nyieun langit bumi Allah nu nurunkeun hukum Allah nu utar atur Allah urang bakal balik ka Allah kayak dipertanyakeun urang tanggung jawab di hareupeun Allah lamun inget kadinya sararieun sabaraha gubernur nu geus maot ditanya nyana ku bupati sabaraha ku Allah sabaraha bupati nu geus qoid bakal ditanya nyana ku Allah sabaraha presiden di Indonesia anu geus maot ditanya ku Gusti Allah kitu keneh kiai ulan ngulinkeun hukumna ditanya ku Gusti Allah eta ketika urang ditanya di hareupeun Allah emangna Allah bisa dibohongan ku urang kula ngahukuman kitu Gusti pernah sia karena Allah bohong sia karena Allah Gusti bohong sia ya saeutik lah karena itu neraka emang Allah bisa dibohongan Allah mah maha uninga tuh sararieun bandurang ya Allah sabada Allah ngajelaskeun negara-negara nu Allah nyiksa ka negara tersebut kulantaran kaum-kaum teu percaya ka para rasul-rasul nu diutus ku Gusti Allah ketika bangkawara kaum hiji negara anu diajakan ku rasulna yakni utusan Allah tetepnya teu percaya ujungna disiksa ku Gusti Allah eta teh lain sakadar jang nagara eta hungkul eta teh ngarupakeun hiji ibrah hiji contoh hiji barometer jang umat-umat nu selanjutna umat anu selanjutna model urang kuari ngajadi umat akhir zaman yakni umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu menutup kemungkinan ketika urang teu percaya ka rasul urang atawa teu nurut kana aturan-aturan rasul urang Allah tetep bakal nyiksa sakumaha kaum-kaum nu baraheun entak ieu ayatna awalam yahdi lil ladzina yaritsunal ard wallahu alam bimaradi awalam yahdi Imam Jalaluddin ngajelaskeun yahdi teh tabayyan berarti ya di teh mana ya tabayan majaz
lantaran gadieuna cek Imam Jalal teh di mutadikeun ku lam yahdilil ladzina hiji-hijina kalimah teh aya anu lazim aya anu mutadi teh kadituna anu satrop-tropna aya tropan-tropanana aya anu dimutadikeun ku ila aya nu ku lam aya anu dimutadikeun ku fi aya nu ku ala nah eta kalimah-kalimat teh menang sambarangan kalanjutanana lu bantak ngaji teh lain sambarangan ieu santri ngadepong di pondok pesantren aya anu 10 tahun 15 tahun tah dek datang ka dinya lamun nasoro kabelah dituna ieu mutaadina teh kumaha aya anu binafsihi aya anu bigairihi lamun binafsihi berarti langsung ka ditu ngamutaadikeun teh mapol tanpa make huruf aya anu ngamutaadikeunana ieu kudu make huruf dimutaadikeunana kudu kumana kudu ku ala kudu ku fi kudu ku ila dan lain-lain sebagainya kudu ku ba urang pasantren teh mikiran kos kitu tah ketika ieu mah lain parantina kudu kumaha ieu kudu kumaha ieu lain parantina ieu mah ieu tah nu mantak lamun aya salah bae buatan batur kajahoan ku urang salah ieu budak ieu kumaha emang ieu teu nerop ieu ka dieu ieu tuh kan teu nerop mah teu nerop jore urang hulu kopeahna nomor 7 dipakean ku ari nomor 5 netren ngaranna teu nerop eta teu nerop uluna nomor 5 dipakean nomor 7 toklok teu nerop kawin ge sarua bae urang kasep kawin kanu gelis pariuk manggi kakeb pas tapi lamun urang kasep pamajikanna jore ieu ge teu nerop sarua bae eta mah kudu nyandung sebenarnya mah sia masa dihatean bebangun endeup teh heula-heulanan kumaha lamun awewena geulis salakina jore nah ieu lamun salakina kasep pamajikanna jore mah kan bisa nyandung lamun pamajikanna geulis ai boga pasalaki jore kan nasib hese geulis aya dinyana masyaallah nya jangkung lengjang ieu kulitna ge pohara jasa hartina putih kuning nyamancung bulu matana bentik ya Allah ya Rabb haju susuna neuntreuk aduh tuh aja pendek jangan kolot-kolot ge dehem ai nasib bapan hes ai celeketek boga salakinya hideungnya pendek cekolot baheula mah beke ngaranna eta mah eta hese kan nasib atuh ngaranna ge eta kumaha bantah eta teu nerop ngaranna nu kasep kawin jeung nu gelis eta mah pariuk mah ge kekepas kasep pamajikan jore ya tuh geus nasib geus bae tinggal tungguan di akhirat bae sih lah di dunia ieu moal kebal lah gitu bae moal kebal ge tetep teu tentrem eta aduh Masya Allah karim awalam yahdi lilladzina yaritsunal ard apakah can jelas can nyata ka jelema anu cara ricing di muka bumi bisukna nyieun imah nyieun hotel muharajas can jelas kitu mimbadi hilaki ahli asabada dirusak ahli-ahli bumi kok masih keneh terus bae maksiat can jelas kitu lalakon nu baheula Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umat tadi kumahakeun can jelas kitu coba kaum Samud anu Allah nurunkeun Rasul Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam siksa apakah can jelas itu baheula teh kaum Ad diutus ku Gusti Allah Nabi Hud apakah can jelas ka umat-umat nu kuari deuleu nu baheula
zaman Kangjeng Nabi lu tali salam umat tak kumaha jeung nabi-nabi nu lainna tadi dijadikeun barometer sih awas cak Gusti Allah encan jelas gitu hei khususna ka ahli Mekah encan jelas gitu hei ka para kapirin santerona khususna ahli Mekah atawa kapirin atawa kuari maka orang Indonesia nu dipimpin ku presiden urang presiden anu paling urusan dunia masalah emang kenyataan kos gitu presiden urang tetap aku hei bangsa Indonesia cek Gusti Allah loba teuing sa Indonesia mah hei 10 Jawa bating hei saprovinsi Jawa Barat gede teuing hei Banten sabanten geus cukup sabanten malah wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khusus nama ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum hei manusia can jelas itu ya kajelema anu nyari cingan bumi nyeun imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar 10 miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imam geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas kitu ka jelema nu eta min ba'di hilaki ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas maka tadi dijadikan iboh tadi dijadikan barometer allau nasya wa asabnahum bihurubihim kaon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa sia sakumaha dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut nadumling moal henteu ku aing siksa seperti Kangjeng Nabi Lut umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka incak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku hari Indonesia sia kades mabok ambalayah di Indonesia awas ya cak Gusti Allah zina kuari maga sambalaya menutup kemungkinan lau nasya'u asabnahum bidzunubihim iksain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas lau nasya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah kuari dipanaskeun heula awas baheula teh kaum Adban nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batla luar biasa turun Rasul diturunkeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihi salam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percaya na ulah ka batu nyembah na ulah ka makhluk coba kaing gitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan nu iman ka Kangjeng Nabi Hud panas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngeglebuk angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas
hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beren geus dihitung ku ari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganjeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh ku ari panasna ambual pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai ku ari mah kamari iya rong perpak Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai Allah mah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa teh Allah da kumaha coba ayo terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mentak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-arda jelema nu nyicingan bumi ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yaritsunal arda make yarisu mah tina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunanan ka incu lamun incu anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia nanangieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling mantap make bahasana yarisunal ardo pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Qur'an urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah ieu macaanna bae ge kuari geus sararese ngadengikeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengenakeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah lagu ento ngetong nu boga janji meureun deui jam ieu janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula dizina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami 200.000 manusia asahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari dicaritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah ayo siap Presiden Jokowi dek merubah tentang perekonomian sia dek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh ayo sia Amerika tetep bae terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9
geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang teh naon urang mah teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual guru 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tiker gulung bale ieu mah tuh tidak kumaha aja bayu perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seserian mah bodoh orang Indonesia mah teu nyahoana naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teh jalan perpolitikan di urang teh teu stabil deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet ku ari Cina kakarek dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedangkeun bahan baku beulianna kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitunganana ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kieu keberadaan anak neuk kumaha sedangkeun jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun nah perpajakanana terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah pajak bangunan pajak ekspor impor ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teu nyahoan kieu amat sih demo ka mana pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap aing sarua bae ieu nah ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu nah hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulanan urang mencarita hakikat syariatna aturanana Jokowi nu boga kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti itu bakal gitu-gitu kene Namadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini lain cek aing cek Habibie kamari Habibie datang ka dia kumaha nah ieu keur carita keberadaan negara kemudian panas sakallah ayo sia dik jeung aing udag-udagan sia ayo sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah Jawa Barat geus dipersiapkan di Palembang di Medan di berbagai daerah pokoknya dek ditingkatkan pertanian sebab naon perekonomian bakal macet kunyana geus ka itu ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika asal Cina naik perang lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15 lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000 je dari kumaha eta mah perang nyana ayo cek Amerika je pas gitulah perang beda deui jeung perang di Irak lain deui di Irak mah ai di Irak mah Saddam Hussein teh je deuleu sejarah cek Saddam Hussein menyaing teu mampu sih kok transaksi make kitu ilang dolar bae ku ini ditaekeun Islam teh dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak meuli minyak kudu make dinar meuli minyak kudu make dirham uang Iran kitu kene sepakat bingung kalah Amerika sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana bakal terulang kembali wali sanga zaman kitu Raden Patah dengan Saddam Hussein Islam akan tinggi urang mah teh nyaho minyak dengan sakitu perang perekonomian nah dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak dihajar ku dua anjing iris moal kuat dihajar jeung Prancis moal kuat nyeulah multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui Islam nu mantak merudah sadunia kamari mah tanpa aya nu nita spontan tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu kuari di Indonesia geus tambah geus carita Irak tamang geus beres tamang geus beres geusan tamang geus geusan heulana
kuari urang mah carita Jokowi presiden urang eta kajian kumaha ge perang Amerika jeung Cina hayo udah-udagan sia kamu bisa henteu sia ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan naon garang Amerika masih kene siap naik deui dolar moal kuat kajian kumaha nu mantap cik Jokowi urang kuari mah beralih ke pertanian urang siapkeun pertanian wah geus disiapkeun nya da geus boga pemikiran ieu moal kuat ngudag dolar Amerika teh moal kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain titah ibadah hendangan udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi titah ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang ka kawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek tarabae di tropis tinggal tropis Allah maha sagala-galan awalam yahdi apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahuna sya'u lamun teh mah kaula ngersakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu berheula manan manehanna teu iman teh manan manehanna teu percaya aju ku kaula disiksa aju nyanana henteu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun dipikir henteu sakadar ngadengekeun dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buah kawarah jasa teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah kuari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah henteu kageroh kuari lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri kulantaran naon eta teu kageroh permasalahanna henteu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti saya-ayana dilaksanakeun geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus bohong kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deulekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubin siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga ku urang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika
kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta nagara tuh deuleu ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal qura tuh kampung Irak tuh negara Irak utara di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan didinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus titah iman ka Allah disengsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang manyeun pondok kakarak 5 tahun nu mondok bae geus frustasi urang dakwah nu ngadengekeun bae geus frustasi deuleu Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun ngan Kangjeng Nabi Nuh terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh saling-sarikeun nyeun kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana ka ditu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah aya di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama awas ya umat disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yapis Ham nah Kanan nu tilu asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama di Rasul ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi urang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar ti dinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian gatu naon gatu ngaranna tu Iran Persia ya eta keturunan anak terus kayak Turki Cina ieu termasuk urang ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan teu daek naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi Nuh ieu mah siksa ieu mah lah bah siksa di mana abi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunya ieu mah moal bah kali ge lah kula mah lamun tanggal kalapa dekaliput kula mah ka gunung geus atuh teu iman ngaranna ge terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh tu singgahna ieu gunung naon gara-garana kapal judi dina Al-Qur'an Gunung Judi di mana eta di Turki nah jadi di Irak terus ngeungkeun kapal teh eureun-eureun di Turki tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter tidinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh didinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung Judi kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit coba laut mana aya kuari kecanggihan alam kecanggihan alatnya seperti eta
Jadi kuarimal lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang Kangjeng kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara iyalah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Nggak sih jadi kan ayah kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna ayah urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masya Allah. Ayah 2 masih hiji di dinya, nomor keduana di Tajikistan. Nah jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Ayah tapi maka kapal heli di sorotan ayat. Masya Allah, terbukti ya orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta. 5 tahun menelusuri eta, alhamdulillah terbukti. Iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nya nama asup Islam. Kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun. Bahaya ieu mah. Masyaallah naila keur carita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna. Begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam, umatna tetep bae henteu iman, siksa ku Gusti Allah. Tilkal qura, negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud. Eta adalah kaum Kangjeng Nabi saleh alaihi salam. Eta ngaranna Madain Soleh. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah. Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi, antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngaranna Madain Soleh. Lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr, eta surat Hijr teh eta. Tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh. Lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna. Tilkal qura disiksa kaum Samud. Mana deui? Tuh, Ad, kaum Ad. Di mana Ad? Kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah, antara Madinah jeung Yaman. Belah ditu aya Ahqaf karana mantak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas, dataran pasir. Urang mah nyebutna gurun pasir, Sahara ngaranna Ahqaf. Teh lamun urang dina Al-Qur'an mah suratul Ahqaf, Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggal kaum Ad. Mentak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam, Yaman. Mentak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan. Wah, ramena luar biasa. Ditinggal para nabi di Yaman. Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman, ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali. Nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman. Sunnina kuat jasa gempur ku Yahudi. Moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna, anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu. Jadikeun ISIS berangkat. Kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus bae. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Ndek nyaplokna naon ge. Itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni, ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok. Ahli toriko, iya bahaya. Urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir. Urang teu meunang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi urang. Urang teu meunang nyaritakeun tabaruk. Yahudi teh ngaulahkeun. Hese ku Yahudi mah melalui Wahabi. Kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi. Syiah asup. Mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa
untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin, mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf, mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi, mempertanyakan kewalian Wali Sanga. Ketika orang nyaritakeun nyana wali, apa dasar kewaliannya? Coba, lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna. Nah, ketika orang nyaritakeun Cirebon, Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna, dideuleu ku urang potongan bangunanana, ieulah ngajadikeun mitos bakal didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun ku nyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun deui. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun. Banten ge deuk dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu. Malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Ya eta Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Deuk kumaha coba ieu. Nah, mantap kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi. Irak geus hancur, kuari Yaman dihancurkeun. Engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia. Moncongna geus dikieukeun tah. Di Australia moncong geus dikieukeun. Tepat Cikupa. Geus diukur ku nyana. Dikacikupakeun bae ka janceukna aya citra. Aya anu ngabisiki, coba teh ka puri ulah puri mah eueuh teh puri mah. Puri mah aman eueuh nu zina nu mabok. Eueuh di dinya mah. Aya ge anu eta doang ngesian 50. Tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diisi ku Wahabi pun hayang nyaho. Di kepemimpinan Jokowi ieulah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirot kudu naik nih. Sadajan sabaraha miliar kudu bae. Urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia. Kunaon sih bisa memaksakan aya bergaining jeung ieu. Sebab naon keur memperjuangkan kewahabian jeung kesyiahan. Dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup. Lain lalaga dieu mah. Terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh. Tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu. Kuari ge tawadu, ngan tawaduna kuari mah tawarna duit. Jadi lain tawadu asli. Nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DP kok kuari main kos kitu. Lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen ku kumaha ge sebab naon aya nu diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni ieu rusak. Dihancurkeun lalaunan. Wow. Leuwih jeli ahli-ahli Allah amanta kabeh blut pigideg bae. Abi babi nu saja anu nyarahun gide kumaha ka hareupna. Ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae. Sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si gade. Abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus. Wih cenah kieu perang masalah. Dia perang paeh teu perang paeh. Kieu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia deula. Saya mikiran kitu bae sih. Mikiran hulu nu leutik. Kula bae ingat mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat. Ya. Tangan ku nyana diatur. Cak nyana teh kieu nya. Pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu. Kesia balik isu kanu ieu datang. Jadi awewe nu datang. Sebab ai mah pan boga pagawean, dakwah teh, dagang teh dan lain sebagainya. Geus sia kudu nyaho
saya datang ke waktu masing-masing. Guys, itu persetujuan pemajikan obat, oke. Gara-gara nama iya tah hulu nuletik aing jadi inget bae tungtung nama. Geus kitu paringana barang-barang penting teh pan nu datang ieu penting ieu ya. Ku nyari telepon ge teu datang. Geus kajeun lah penting ieu teu datang. Penting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu. Teu datang deui bae. Sial aing geus pargel kieu teu datang cek nya teh. Nu katilu ge teu datang deui bae. Majikan nu kaopat bebereun datang teu datang deui bae. Masya Allah cek nya isi kunaon kieu teh. Opat ke opatna udah datang hiji-hiji aja salarial jasa aja langsung nyono pas nu ngariung di lembur eta nu ngariung kebeneran nyana titah nyambut nyana dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana itu biasa tanya ki pudol emang kitu penceramah nyana nyelapkeun urusan nyana cak nyana teh ya kula mah urusan sambutan mah geus beres ye nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70 beuh eta lamun sakali lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi. Ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana. Eta pamajikan opat ngadengekeun BKB. Di imah nya horeng gede tah ganjaranna. Geus we balik ka imah tah pamajikan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia datang ye. Naon? Kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita. Cek cenah ieu 70. Cek nya ganjaranana. Atuh ayo rasa sarer. Beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya geus sabodo teh balik mah balik teu kebal datang deui nu hiji deui. Waalaikumsalam. Naon ya kade tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung mehan Yahudi. Heuh bener atuh kula mah lah ieu mah hitung-hitung jihad bae. Hayo geus beres nu kadua nu kadua balik nu katilu datang deui. Waalaikumsalam. Aya naon ieu penting-penting ada kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi kula ge hayang hayu atuh hayu berangkat deui beres eta nu kaopat dipaksakeun ku nyana aju ngomong jaknya na beuh horeng lain Yahudi nu pae aing tuh gara-gara nu leutik inget pae kadinya aduh jaknya na lain Yahudi nu modar aing isu ka rumah sakit teh Masya Allah karena geus teu kudu opat-opat hiji bae urang nu teratur ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah gitu. Ngan nu teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh teu mah modarnya na tuh Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina itu tadi Kangjeng Nabi Nuh kemudian itu Kangjeng Nabi Saleh kemudian Kangjeng Nabi Hud umat tadi siksa al-Aqab nah etalah Kangjeng Nabi Lut Yordan terus ke belah ditu urang endek gitu ka mana ka arah gitu Palestina didinya antara Yordan jeung Palestina didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap tandus hideung ku ari ge teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan eta Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut umatna siksa mantep Kangjeng Nabi Lut na disalamatkeun ku Gusti Allah ti Yordan teh tinggal lompat ka Palestina salamat Kangjeng Nabi Lut
ngan pamajikan anak korban tuh lamun orang nyaritakeun tentang hidayah Kangjeng Nabi Nuh anakna teu iman Kangjeng Nabi Lut pamajikan teu iman Kangjeng Nabi urang mamangna teu iman Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teu iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu bangkawarah nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa Indonesia geus sabaraha kali disiksa nu tatadina Jawa nu tatadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi. Jadilah Selat Sunda di dinya teh. Eta teh siksa. Terus datang ka dieu ka mau. Tsunami teh anu mun kurang kuari. Eta teh siksa. Masya Allah karim. Geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa. Kok teu dijadikeun barometer? Teu diajadikeun ibrah sih ku urang teh. Jadikeun. Apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa? Tanjakeun kuari nu Batak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanjakeun kunaon eta? Kredit ditanyakan kredit teh ahli kreditnya tuh orang dinya orang kitu rancapaku terus orang kadinya kredit nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah nagara eta datang ka kuari sabaraha ribu manusia kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha gitu Padang. Ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon ganja nu luar biasa dikirim ke unggal negara lewat Merak lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan Masya Allah nu mantak kuari urang lamun dahar di Padang sing hade ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja make ganja eta lina lawar. Jadi persediaan biasa, jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah urang mun namu ka Aceh lamun urang teu ngarti ka agama ketika masak di ganjaan nikmati daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan. Lamun urang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan urang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan. Jadi seorangku lagi kaget sisa gunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelah zaitun horeng jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh menang ti nagara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun Turisina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung judi teh di Turki terus kabarge terus tilu negara eta teh gunung judi kabeh tilu negara gunung judi kos Palestina kos Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh judi sarua bae itunya Tajikistan etanya gunung judi di dinya Turki gunung judi tilu negara Afghanistan terus ka ditu eta gunung judi kabeh Masya Allah urang mah mun nyaritakeun gunung santri salah hiji urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae kos kitulah di urang mah di luar negeri bang tuh gunung tilu negara Ulang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula mah cara gunung santri horenganak hada kuluh cek kana Tursina masyaallah kula nanya tak ka gaibna ieu mana gunung Tursina gunung Tursina cek kana hada kuluh Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina hada kuluh Tursina cek kula teh ieu mah aing lain etan aing ditanyakeun gae urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib cek nya Sakedeng deui. Pas sakedeng deui hees. Geus deukeut. Kan lantaran penting dibejakeun. Tah ieu. Caritakeun gu nyana ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa.
itu mun kurang turun urang turun bisa tante caknya teh jahat di lo bagarong ulah peting kebenaran lewat kerja peting ngeule doang iya dibejakeun punyana ieu lah Gunung Tursina urut Kangjeng Nabi Musa ngan lamun peting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dieu jahat-jahat keneh paingan aya polisi setiap mobil aya polisi dikawal ku polisi. Masya Allah horenganan kejahatan anak luar biasa. Tilkal qura tuh negara-negara ieu cerita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kangjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh kitu Sukabumi jadikeun contoh tuh Padang jadikeun contoh kadek ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kudu kumaha tuh iman ka Allah subhanahu wa ta'ala lobakeun taqarrub tafakkur ka Gusti Allah Masya Allah walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wallahu a'lam